Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidil mursalin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa hizbihi wa ummatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illallah la ma'budu illallah la ma'budu illallah la matluba illallah la maqsuda illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'alallah la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du ayyuhal hadirin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saya puji kagungan Gusti Maha Suci, rahmat dan mudah-mudahan salamina dilimpah curahkeun kapanutan urang sadayana an ibadah akhlak mulia wasana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Neraskeun kajian Sulam Taufik halaman 43 baris 1 2 3 4 5 6 7 8 salapan jajar dihandap wa yajibu at-tabitu wa ta'yinu fin niyati aya api kaca soca natas pangenakan tadi atas kebenar urang di logat heula. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu sareng wajib alaihim kanu kabeh nu di luhur kanu sadayana anu haid anu nifas anu safar anu marid naon al-qada'u qada' tah ina kadinya wa yajibu sareng wajib alaihim kana sadayana wa yajibu sareng wajib naon at-tabitu metingkeun mabit maksudnya wa ta'inu sareng ngantukeun fil niyati dina niat. Likulli yaumin fikun saban-saban poe wal imsaku sareng wajib nyengker nahan min anil jima'i tina jima' wal istimna'i sareng tina dialap suka
wal istiqoati sareng nyengkel tina utah wa anil lidati sareng tina murtad wa an duhuri ainin sareng tina asupna jentul datiah jentul denya sareng nyengkel tina asupna jentul atana pibaran jawaban kana liang ila raikoti kajaba cidu al khalisi anu murni atau hiri anu suci atau sekap sakitu rika wa andu li aini jaufin namanya di logat orang surahkeun mudah-mudahan Gusti Allah maparinan kalancaran oge kakiatan kasim kuring kangge ngejelaskeun ieu makalah. Hadirin rahimakumullah, sabada ngajelaskeun anu di luhur tentang aya udur tiasa buka saum hiji pikeun jalmi anu nyanyabaan. Kadua tiasa buka saum kadua pikeun jalmi anu teu damang. Katilu tiasa buka saum pikeun jalmi anu haid jeung jalmi anu nifas. Tiasa buka saum jalmi anu murdi nyusuan ngan kanu sadayana eta wa yajibu alaihim al-qada'u. Jadi sabada aya rusuh tiasa buka urang saum beres Ramadan wa yajibu alaihim al-qada'u wajib kanu kabeh anu nembe ngodoan saum sabada beres Ramadan. Hiji anu nyanyabaan buka tiasa dengan syarat kamaritan naon nyanyabaanana anu tiasa kosor tiasa dibukakeun mangga ngan anger beres Ramadan mah eta kedah dikodoan. Kadua anu teu damang. Katilu anu haid nifas tetep beres Ramadan wajib kodo mau tidak mau. Kumalamun anu godin wajib anu godin dikodo mau tidak mau nya. Sabab lamun teu dikodoan moal lepas Pak catatan pasti aya jadi hutang. Engkena teh bakal berlipatnya kodonya fidyah. Jadi anger ngan ari anu gering mah bukana teu doraka anu nyanyabaan nyabana anu cari kosor bisa buka teu dosa. Anu hamil teh dosa ngan anu godin mah dosa nya dosa bari wajib kok kodo eta mah mau tidak mau. Teruskeun wa yajibu atabitu wajib dah meutingkeun wa tahyinu jeung nentukeun fil niati dina niat wajib dina saum Ramadan niat ditangtukeun di peuting. Sakali deui wajib dina saum Ramadan niat ditangtukeun dina wengi Pak. Upami teu aya niat di wengi saum kumaha biasakan ari bagang wah tika poho kana naon kana niat-niatnya godang we tepika sare udang-udang digugahkeun ku saha ku ibuna udang sahur nama sahur geus sahur sare deui tuluy subuh kaberangan pas udang teu beurang
jam salapan aduh urang teh tak penting teh niat saum dagadang kumaha tah lamun gawean kitu jalma teu niat wengi dina saum Ramadan maka wajib imsak wajib nahan tina barang dahar jika nu puasa dan beres Ramadan wajib dikodoan. Aduh eta mah capek gawe teu kapake hanas ku hanas nahan barang dahar ti isuk tepi ka maghrib kudu dikodoan. Nah da bongan teu make niat atuh laras teh periogina niat dina saum teh nya pamakana beres salat tarawih imam sok masihan komando urang niatan heula saum kangge dinten enjing na wae tu saum godin an ada ita ngan aya pak dina kapi wangian kaping kahiji mah niat saumna sasasiheun na wae tu saum syahri ramadhan kulli fadlillahi taala tah katamalan ku eta jigananya lamun ngangge niat anu sabulaneun ngan kudu dina wengi kaping kahiji eta mah. Hadirin sadayana jadi kembali wajib nentukeun niat dina sasi Ramadan dina waktos wengi Pak. Makana nu jadi sepuh sing ngemutan ka barudak ayo sahur ngan tos sahur bilih hilap niat sok wah mama abdi dihilap caca niat tiasa niatan ayeuna tos sahur nawaitu sauma godin jadilah innamal a'malu bin niat. Teraskeun wal imsaku sareng wajib nyengker nyengker teh wajib nahan tina naon anil jimai tina jima nganti siang tahan wayahna ti beurang bulan Ramadan ulah adeukeutan pamajikan makana upami nikah ulah dina bulan Ramadan bisa teu kuat ke ti beurangna laras nya da jarang niat nikah di bulan Ramadan aya si aya ngan jarang teh dan wayahna lamun ngayakeun kawin dina bulan Ramadan wayahna ti beurang ulah wani deket-deket jeung pamajikan naon sababna haram sanajan geus dikawin oge nya teh nya mau tidak mau tuh aya naon aya aturan da Rasul oge teh kantos panikah dina sasi Ramadan paling Rasul nikah dina naon sasi Sofar sareng dina kitabiyah diuningakeun Pak saena nikah teh dina sasi Sawal sareng dina sasi Sofar dinten Jumat saena nikah aya teh nu kawin dina bulan Sofar aya inat teh ayanya nah seueur jalmi Pak masih kene ngagaduhan pamadegan bulan Sofar teh bulan sial bulan Sofar teh bulan kirang sae tukang dagang disambungkeun jeung daganana mundur ayeuna mah konsumen teh da bulan Sofar nah aya nu rek kawin oge tepi ka tatangga ngabejaan ulah kawinkeun bulan Sofar kawin anjing cenah di mana jona eta lah ieu Pak punten pamadegan jahiliyah eta teh pamadegan jahiliyah teu aya ti nabina teu aya contoh ti rasulna Pak rek bulan naon bae nikah mah gae nya cara bulan Sofar justru bulan Sofar teh sasi anu sae diangge nikah Rasul nikahkeun Siti Fatimah kasina ari bulan Sofar naon Rasul panjen nyalira kantos nikah dina bulan Sofar sial teu boro-boro sial sae aya turunan para habaib jeung sarifah
eta ti Sayyidina Ali nikah ka saha ka Siti Fatimah sae Pak hiji KUA Pak kepala curhat ka abdi tos masrahkeun beres terus acara akan Ustad udah ngopi kalau buat ngopi jeung kepala KUA Ustad bantosan aya naon Pak bantosan ya pokona bantosan we hoyong dibahas di masyarakat tentang bab nikah bulan Sofar nah kitu anu daftar Ustad cenah bulan Sofar ayeuna biasana mah hiji dua sok aya da bulan Sofar hiji acan berarti eta masyarakat ngagaduhan pamadegan jahiliyah rek kawin bulan Sofar teh jadi engke bulan Mulud beak teh duit sebanyak dere nikah mah bulan naon bae aon atuh ai bulan manusia saya manusia bulan apa waktu saya manusia ngan manusia mah nu dipake doraka ka Allah eta manusia mah sanajan bulan Ramadan dipake doraka mah maksiat na dosa sanajan bulan Sofar diangge ibadah masa sae sapertos ayeuna pa nuju rame di Cianjur digemorkeun ku majelis ulama abdi nampi WA Pak tim MUI dihimbau kepada masyarakat bahwa pawai bulan Agustus sekarang akan datang grup-grup LGBT cenah jadi anjeunna teh di Cianjur teh Pak tos ngarebu Pak aya organisasina lamun diarantep ku pamarentah diarantep ku ulama ku kiai ku ajengan berarti sarua jeung nangkap adab di Allah Pak zaman Nabi Lut alaihi salam Nabi Lut dakwah ka umatna kalakah di bogohan eta mah Nabi Lut legupannya lalaki jeung lalaki akhirna Pak diadab ku Allah umat Nabi Lut aya naon aya tsunami saur Habib Pak eta kaum LGBT dubur nate Pak geus naon bol jika jalmi anu papan cer di mana wae geus teu kuat bujurna teh kitu cenah LGBT teh Pak bari bau keluar nate naudzubillah udah tara salat tiga namanya apanya LGBT mah ya Allah ngondang naon Pak ngondang azab di Allah makanya kamari dinten Kemis Pak alhamdulillah majelis ulama ormas Islam nayakeun audiensi sareng anggota DPRD dugi ka ditampi nya bade ngalaksanakeun naon peraturan bupati bade diteken Pak tah mudah-mudahan saenggana Pak meh aya payung hukumna Pak LGBT ulah balebas teuing lalaki jeung lalaki bahkan di Cianjur punten aya PNS Pak lalaki jeung lalaki sini cium di kantor coba kanyahoan we dipecat langsung Pak geus masuk ke PNS Pak LGBT kaum lalaki jeung lalaki bogoh naudzubillah Pak hayang ge jarangnya lalaki budak lalaki hayang jarang Pak nah ari jelema lalaki budak lalaki teu waras teh naudzubillah mudah-mudahan we sing dipapren hidayah ku Allah Pak eta tah kaum LGBT sabab lamun hayu we kitu turun azab ari lungsur azab dari ka kaum LGBT hungkul tapi ka jalma-jalma nu aya ge kabagian pajepreti Allah mun cari cingkomo tah para bapak para pemuda hadirin saya kembali karena bahasan wa yajibu al-imsaku anil jima wajib nyengker dina bulan Ramadan tina jima kumaha lamun ngalaksanakeun jima tah dina bulan Ramadan aya sanksi Pak aya sanksi abi kantos kasumpingan Pak anu curhat telepon assalamualaikum Pak Ustad waalaikumsalam Ustad Dimyati mohon abi bade aya maksa sumping ka bapak aya teh mangga sonten diantos bade aya naon sararuas manawi Pak Ustad abdi dina Ramadan kamari teu kiat sareng bojo abdi teh pasatemen teu kiat atuh ngalaksanakeun kumaha aya sanksi kan tenang atuh
hiji dosa istighfar tobatan, kadua kedah kiparat non kiparatna ngamerdekakeun abid. Waduh berat atuh aya abidna naon atuh nu kasalajengna masih hantuangan ka 60 miskin, samiskin samud Pak. Berarti anjeunna sanggup anu mana nya qada istighfar teras mayar kifarat masihan ka fakir miskin 60 mud Pak. Lamun pamajikanana jeung salakina bagi 120 mud. Taruh we samur saleter 120 letter bagikeun ajeuna siapeun da parantos ngalanggar jima dina bulan Ramadan. Ayatna ayat Bismillahirrahmanirrahim uhilla lakum lailatas siyama mirrafas ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Eta teh ngawitanana ayatna sahabat kakang jeung Rasul nyarios ya Rasulullah abdi dina Ramadan siang sapatemen jeung bojo mangga bade dihukuman kumaha abdi siap. Rasul teh wantun Pak nya sumping we ayat Al-Qur'an uhilla lakum lailatas siyama dihalalkeun dina peutingan sasi Ramadan kamu jadi bojo urang mangga cugap-cagap cukat-caket rumpak rampak ti beurang mah ulah ade ti beurang mah ulah modelnya nya ulah ti beurang mah da bulan puasa ti peuting mah hegae nya masariman ya ti peuting mah nya ka pamajikan ya aya ti beurang mah bisi jadi naon nimbulkeun sahwat batal kaituna ganjaranana tuh dilarangnya. Naon deui wal istimna naon al istimna ngalap suka ngalap ngeunah jadi ulah geuningan deket oge cabak-cabak Pak engkena bisi ngagarap ka handap leres teh nya ulah cubak cagap oge ti beurang ya ada jauhan lah ti beurang mah pamajikan ulah diketan ya rada ditobihan nya ulah dicaketan. Terus wal istiqoat disarang nahan tina utah kade utah oge da batal atunya ulah dikaluarkeun tahan ngan lamun teu kuat orolol nya wa anil ridati sareng nyengker ngajaga tina murtad kaluar tina Islam. Nah naon coba kaluar tina Islam jadi murtad beak ganjaranana ke dina Islamna ku sabab manehana asup kana kafir naudzubillah. Kedah disengker alias dijaga tina naon tina anu matak naruksa kana eta ibadah saum Pak. Aya anu ngabatalkeun kana saum da tia saum aya anu ngabatalkeun kana ganjaran saum. Ade ari anu matak ngabatalkeun kana saum mah sapertos naon ngalabatkeun hiji perkara kana lingliangan kalawan dihaja kana liang lah dihaja tapi lamun teu dihaja mah teu batal ya kana lingliangan eta batal puasana murtad batal puasana haid batal puasana tuh nya datia saum ai teu dihaja mah teu naon-naon mangga sepetaran kumaha tadi haja poho biasa nama ari poho teh sok dinten kahiji pan biasa nama dina lain Ramadan teh isuk-isuk teh ka dapur nyicikeun cai na tekonnya set lak nah ari pas dinten kahiji
bojo nuju kuliah subuh atau nabi jujur tadarus ulang di bumi gugah langsung ke dapur nyicikeun cai pas dileueut beak sagelas ya Allah pan itu tanggal hiji Ramadan beak sagelas aing yakin poho mah eta mah rusuh pamasihan ti Allah teu batal tulikeun saumna no sababna sabab poho ada teh ari poho mah geuningan teu dihampura ku agama ge dari popohoan mah teu dihampura nyanak motor ka jalan ai sugal teh dipake teh helm kalaka peci ku polisi dibegat trit ada apa Pak? Selamat pagi juga Pak, kamu melanggar apa ya selamat enggak? Kamu enggak pakai helm Pak dicabak. Ya Allah Bapak, saya lupa kirain ini helm peci. Mohon maaf Pak, saya lupa. Pokoknya mah kamu melanggar satu pasal, saya catat. Bapak minta bijaksana, saya lupa Pak. Enggak sengaja. Oh Pak, pokoknya mah satu pasal kamu melanggar. Pusing eta polisi, akhirnya diberi dalil Pak. Allah juga bijaksana. Orang yang lupa dihampura ku Allah. Bapak saum tuluy poho nginum seep sagelas pas geus seep emot keur puasa teu batal dihampura bijaksana ku agama Allah. Nah ari bapak teu bijaksana urang teh poho Pak sia mah bisa wae ngomong geus ini teh itu tah polisinya tuh nya Allah ge maha bijaksana nu poho mah dihampura teu batal ngan ari popohoan mah anggar we batal mau tidak mau ya. Para bapak, para pemuda sadayana wa anduhuli ainin jeung ngajaga tina ngasupkeun hiji perkara kana lingliangan ulah diasupkeun nahaja ada jelema ieu ningali ieu akhirna habok ngahaja ngasupkeun nya dosa nya wajib qada ya Allah. Allahu hadiri Allahu nadiri Allahu syahidu alayya Allahu ma'i Allahu mu'ini wa huwa bikulli syai'in muhit. Allah hadir, Allah nyaksian, Allah ningal tah sing era sing sieun sing isin ku Allah sanajan jalma teu apaleun tetep Allah mah ningal, tetep Allah merhatikeun. Makana sauma Pak ibadah anu tetiasa disombongkeun seperti ibadah-ibadah anu sanes. Terus teh lamun salat mah sok aya hayang kapuji ku batur jadi aya sifat sombong wah. Tapi ai saum aya teh sifat sombong. Teu aya. Papanggih jeung babaturan tah aing keur saum bau soalnya eta mah lain atuh mah teu tiasa Pak. Tuh jadi as-saumu li saur dina hadis qudsi. Allah ngadauh saum teh pikeun kaula wa ana ajajibi jeung kaula nu bakal ngabalasna kana eta saum Pak. Rahasia Pak teu nya. Makana Allah anu bakal ngabalasna eta saum. Tah aya saum awam, aya saum khawas, aya saum khawasil, khawas. Ayeuna anu matak ngabatalkeun kana ganjaran saum. Tadi mah kana datia saumnya, kana ganjaran saum mana? Hom satu Asia atuh bitul akmal ais awabus saum. 5 perkara nu matak ngabatalkeun kana ganjaran saum. Pahala saum kahiji nyaeta al-ghibah. Naon ari ghibah? Dikruka ahoka bima yukrihuka.
nyarioskeun kaawonan dulur urang anu muslim keur puasa ngobrolkeun kaawonan batur urang jadi gibah moal aya ganjaran sauna Pak sauna mah saum moal meunang ganjaran gibah Pak aduh naon deui wakib ngabohong makana dijaga lisan teh nya ulah diumbar teh ke Ramadan mah ieu mah ke bulan puasa ngabohong we hayu atuh moal aya ganjaranana katiluna wa nadru bisyahawat ningali kalayan dibarengan ku syahwat jadi panon mah ningali ari bobogaan hudang aya hayam aya manila deket madrasah ukay-ukayan we ditingali we nimbulkeun jadi syahwat atuh batal ganjaranna ningali TV ningali HP ya da baheula mah can aya HP Pak ngabuburit teh kadang kasinar nya baheula mah nya atuh can aya HP atuh ngabuburit kala-kala laju film naon Pak film bioskop kalau film bioskopna film porno atuh jadi batal ganjaran ge nya ayeuna mah bioskopna ge asup ka imah masing-masing dina saku masing-masing bioskopna ge HP saurang hiji pan HP hayang naon dina HP aya Pak murang kali jararago Pak main HP na dugika kolotna ge eleh Pak biasa itu ieu abdi mah paling bisa HPV Pak nampi nga-WA sareng nelpon ti orang ngalis Pak ngalis tulis nopar sok aya ngalis teu bisa sia mah kuper cek babaturan teh heuda nama kuper teu bisa nya ku budak kita ngalis setiasa Pak abdinya terus kita pirang naon ngintunkeun nomor teu bisa duka kumaha nu penting mah urang tiasa naon tiasa nelpon jeung tiasa nampi nga-WA daina mah dasar atuh Pak HP teh ya Allah ya Karim kunaon loba terjadi perjinahan pemabokan dicarontoan dina HP teh Pak jadi ayeuna mah budak teh Pak pinter ngalawan ladang tina ningali HP hek Pak lamun teu aya didikan budak kana agama kana ngaji jeung kana salat geus parah Pak ayeuna teh Pak saur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sekarang pasien di rumah sakit jiwa didominasi oleh anak-anak di bawah umur manya ngabohong kepala dinas provinsi Pak jadi di rumah sakit jiwa teh lolobana barudak leutik Pak no sababna ruksak ekyuna disebatna garelo leutik keneh ku sabab sapeteng main HP kondisi ayeuna ieu teh Pak so dinas kesehatan makana sanes ulah tapi sing tiasa ngajagi urang nu jadi sepuhna leres teh da balukan nama ka kolot-kolot keneh teh Pak nya kolot-kolot keneh nu ripuh Pak nya sok bayangkeun cugenang Pak cugenang nuju musim hujan Pak budak main HP dodedagap kieu eta mah sapatos dibom Pak budak bucat betengna pejitna keluar pandangan rampung mawa talita keneh Pak ceurik kolotna kakarek ngarasa hanyaka cibeber tekat kontrol budak main HP bapakna init isuk makna init isuk budak tekat kontrol ngajina tekat kontrol sakolahna salatna daharna bea kota minta duit pre bapakna teh jeung mana didamel ditanya keur main HP geus dahar acan anjeun cicing we geus dahar acan teu ngajawab Pak dicopot HP ku mana teh eta budakna kikian we hayo Pak leungeunna teh beunang sarafna ceurik makna hampura bager salah mah cetak kontrol anjeun mah HP teu pikat ke ceurik mana kakarek Pak tah tidinya ngarasa hanyakal mana dibawa ke rumah sakit sayang Pak asup ka mana ka bagian polis saraf
karek lembut kita uih deui ditaros ku pasien anu sanes ibu keun uih deui kalakah ceurik teu tiasa dicanaka dieu kedah ka rumah sakit jiwa. Ya Allah, bayangkeun budak keneh Pak mau dibawa ke rumah sakit jiwa. Di Cianjur aya rumah sakit jiwa teu aya Pak. Di Cianjur mah aya ge pasantren anu santrina nu garelo. Di mana? Bina Akhlak. Mana? The John Ustaz Jalal. Eta Pak. Nan budak leutik Pak. Pasena barada gungkul. Abdi ge gaduh rerencangan urang Bogor Pak. Tos Isa nelpon, Kang tulungan aya naon? Boga dulur ieu ngariweukeun di lemur ieu. Aduh. Intina mah teu beres otakna aya we di dinya tukang ieu ngumpulkeun jalmi ka itu aya sok wa ka dieu lah. Sugan teh heureuy Pak, abdi teh ngajawab lagi da kitu. Nah, ari saat jam 11 Pak. Terus di City Mall. Kang ayeuna di City Mall nu bener ieu teh tulungan buru-buru ka dieu. Aduh, kana ojek ge dibayar ku kuring cenah. Ayeuna Pak dijabkeun teh kupon anak. Geus nungguan pun awih deui dibawa canak ku abdi ka di John Sajalal. Pas kali itu teh hampir wengi Pak 11:30 atuh. Geuningan pemusnah macan sarare bahkan anu aya nu lalian Pak. Ari orang tua jeung santrina mah anu anyar asup ka Ustaz Jalal abdi mah ka masjid salat. Nah ari ke di masjid Pak salat tiblah dia opatan ningalikeun kasim kuring Pak kieu oh ayo eta abdi keur salat Pak keluar kesang Pak. Oh sieun kumaha atuh panu garelo teh Pak. Aduh beres salat eta hutuh nya Pak geus riweuh beres salat teh buru-buru widan buru keluar datang we nu kenalkeun Kang kunaon Kang lain juga aya nu riweuh keur salat ditinggali ku 8 orang ku jelemana kalakah seuri di ente kalakah seuri aing mah sieun cabidenya kalakah seuri Kang eta teh anu 50% geus cager ngan acan cager 100%. Jadi lamun aya nu anyar teh sok ditinggalikeun we hayo komo lamun dibere rokok sok diudah mun teu kabere kabeh teh cenah aduh wa nya tapi geus naon Pak geus cager 50% bararadag sieun teh ngabongol abdi mah nya keur salat di bongol di Ustaz Jalal geus Pak pek teh moal Kang eta mah da geus 50% tadadek sarare di cenah aya nu keur dikeum di Banyuran gogoapan dikeum Pak penting-penting di dinya tah kitu jadi naonna teh ngobatan teh Pak si bauting teh jadi araraya Pak pek disimpan dinya uih di jam 12 uih Pak abdi menyiapkeun aduh Pak teu aya di Cianjur rumah sakit jiwa aya ge pasantren anu santrina nu gararelo Pak makanya urang kalau jadi urang kali singnya apa kalau jantan putu ulah kajongjonan teuing eta budak maraen HP Pak da ku abdi ge dicaram Pak di mana di posyandu penting teh main HP mah dicaram balareun si anu penting ke head meureun langking Pak main HP nya kadang-kadang Pak permainan permainan teu pati teh geus rajo porno riweuh Pak budak Pak tah riweuh lamun budak geus rajo porno Pak di Sukabumi kajadian hiji murid SD kelas genep dijinahan ku 5 urang Pak sakali ewang naudzubillah di Sukabumi Pak Cianjur ge digana teu pati beda ngan teu kanyahoan we teu Pak nya mun kanyahoan pasti viral. Para bapak para pemuda sadayana wa anduhuri ainin jaupan ila raiko kajuai raiko non ai raiko teh ciduh kecuali ciduh Pak anu ditelag teu batal eta mah tapi lamun ciduh geus kahanap
tulis sedot deui batal mah disedot deui aduh lebar teh disedot deui meunah genteng geus piceunnya belagu eta nya tapi lamun can keluar mah ditelegan teu batal hege telegan cidu da teu geunah teu wargatunya teu batal Pak eta mah telegan cidu mah teu batal nah lamun ngahaja geus kahana pan geus kaluar dohirnya eta mah tos dohir pale dijebatin keneh geus kahana sedot ka jero deui batal mah Pak. Hadirin rahimakumullah. Jadi dina kitab sulam taufik Bapak bab saum teh teu sepatoh dina bab Riyadul Badi dina kitab Riyadul Badi asapina ieu mah anu pokokna Pak. Anu pokokna aya sabahasan deui beres bab saum kana bab haji Pak. Nu pokokna hungkul dina bab dina kitab sulam taufik Bapak di ringkesna kitu ringkesna. Hadirin rahimakumullah, rupina cekap silaturahmi dina wengi ayeuna. Sanosa kitu butosna mudah-mudahan sing aya manfaatna. Khusus kanggo simkuring ngomong kama para hadirin sadayana, larasna tina katerangan agama. Upami aya lempatna tina kabadoan simkuring. Oge haturkeun nuhun ka jamaah anu parantos pasihan kasayan sing dibalas ku Allah anu lipat ganda dihasilkan pamaksanana mangga ieu urang pungkas ku aosan doa Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik.